Terus tuh berarti nu gering dibawa ke rumah sakit itu pasti karena naon sehat deui. Da rumah sakit teu dagang sehat, rumah sakit teu dagang sehat, tapi rumah sakit dagang obat lain dagang sakit. Rumah sakit mah dagang obat, ari obat teu ngajamin kana naon kana sehat deui. Tah sehat teh sabagian tina nikmat ti Gusti Allah. Kulantaran nikmati Allah mangka dina waktuna urang kabagian sehat, urang kudu getol syukuran ka Gusti Allah. Mengpengker sehat jag-jag, mengpengker hirup keneh. Geureuy amal ibadah da geus maot mah moal bisa, da geus geuring namru mah moal bisa. Jadi kana kaset teh ulah dingkengke sabab can tangtu kaumuran. Dina kaumuran lagi can tangtu awak keur sehat. Dina sehat lagi can tangtu waktu laluasa. Boa ke maleuwih riweuh hirup teh batang ayeuna. Kariweuh nu ayeuna ge jadi alasan teu bisa ka mana? Ka masjid. Teu bisa ka majelis taklim. Pedah naon? Riweuh lain teu kabita, lain teu hayang, lain teu nyaho kahatean. Ruang riung di masjid di majelis taklim kuring mah can kaburu naha riweuh loba urusan, loba pagawean, loba kagiatan. Ke geus sase ge kuring ge bakal hadir. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Oh diunggal lembur ge aya. Anu kariweuh hirup jadi alasan naon? Teu bisa ka masjid, teu bisa ka majelis taklim gara-gara naon? Riweuh. Nutur-nutur kariweuh moal aya tungtungan. Nutur-nutur kariweuh moal aya tungtung anggeus naha? Sabab urangna jamaah hirup. Jamaah hirup mah pasti riweuh jeung riweuh. Leres teu? Sabab jamaah hirup mah kudu boga duit. Jamaah hirup kudu boga duit. Keur naon? Keur dahar, keur bayar listrik, keur jajan barudak, keur meuli wedak, keur jajan seblak. Leres. Jadi wayahna we jamaah hirup mah kudu daek usaha supaya boga duit. Nu dagang, nu tani, nu kuli, nu bisnis, pagawean negeri, karyawan swasta. Leres teu? Da butuh kana naon teh? Kana duit keur biaya hirup teh. Diteangan ku urang. Teu beurang peuting teu peuting beurang. Kaum boroning deukeut jauh ge di kumaha? Di udang di juk-juk teu kahalangan ku usum hujan, usum halondo, usum angin. Leres. Nepi ka nyeri sirah, nyeri takpa, nyeri cangkeng, nyeri awak, neangan duit teh. Nepi ka dampaleungeun, dangkal suku, tak si akal, kulit awak, teu gurih, tulang tonggong, tulang cangkeng, bengkung, gara-gara neangan naon? Duit teu. Leres teu? Jadi we hirup teh kumaha? Riweuh jeung riweuh. Nu dagang riweuh gara-gara dagang, nu tani riweuh gara-gara tani, nu kuli riweuh gara-gara kuli. Nah, teu pan kudu make waktu, make tenaga. Leres. Heuceuk kariweuh itu teh ditengah teh usaha. Urang. Kariweuh hirup ditengahna usaha. Urang keneh. Urang keneh ditengahna. Nu tani riweuh gara-gara tani. Gaduh serang 400 bata riweuh teu? Riweuh pan kudu macul.
kudu naon deui kudu nyebor lebar nyaplak ngangler kandur ngarambet akhirna panen alhamdulillah geus panen rek macul deui moal macul deui hanya macul deui berarti manjang kaliweuh gara-gara naon teh tani teh gaduh serang sabaraha bata dieu teh 400 bata nu tatanggana nu sabelaheunana sakotak 30 bata rek dijual ditawarkeun ka nu boga 400 duit teh aya rek dibeli moal pasti dibeli atuh jadi boga sawah sabaraha 430 keur boga 400 di geus naon geus ribu koma sabaraha 40 jadi kariweuh teh kahayang saha jujur terus tanyakeun ka si imang nu boga domba 5 ekor riweuh teu riweuh pan kudu ngarit atuh torojoe gubernur di Bandung ngalayat ka warga amprok jeung si imang tadi gubernur nanya mang ari imang padamelan naon abdi mah ngarit pak miara domba sabaraha ekor mah 5 ekor ceuk gubernur ieu kuring gubernur boga rasanya ka warga rek mere ka emang 2 ekor tong dipulangkeun ngarah tambah penghasilan rek ditarima moal pasti tarima atuh jadi boga domba sabaraha ekor keur boga 5 ge geus riweuh komo sabaraha jadi kariweuh teh kahayang saha leres tanyakeun ka si Ece nu ngawarung gigireun imah ngagolangkeun modal 2 juta riweuh teu riweuh pan kudu balanja balik balanja dadasar ngaladangan geus ngaladangan isukan balanja deui moal hanya balanja deui jadi manjang riweuh gara-gara naon teh dagang teh ngagolangkeun modal sabaraha 2 juta torojol mitoha nanjang nyai ari warung maneh modalna sabaraha kirang langkung 2 juta mah ieu mah boga milik rek merek ka maneh 1 juta tah gedean warung teh ngarah tambah penghasilan iki tarima moal pasti tarima atuh iraha mitoha ngajaja mere 1 juta jadi ngagolangkeun modal sabaraha keur ngagolangkeun modal 2 juta ge geus naon komo sabaraha jadi kariweuh teh kahayang saha leres tanyakeun ka si Neng nu boga budak hiji riweuh teu riweuh da kudu ngamandian ngadangdanan ngahuapan ngasuh leres ari pekna teh unggal malam Jumat salakina ngajak geundeup-geundeukan rek tarima moal pasti tarima atuh ibadah penting eta teh atuh getol eundeuk-eundeukan make teh budak jadi sabaraha keur boga hiji geus naon komo sabaraha jadi eundeuk-eundeukan teh karesep saha leres jadi kasimpulanna kariweuh hirup teh diayakeun ku saha ku urang diayakeun ku urang eureun teu deui ku saha ku urang sariweuh na urang nguruskeun ekonomi, nguruskeun keluarga, datang waktu sholat urang kudu naon heula? Sholat heula. Datang bulan Ramadan urang kudu naon? Puasa. Datang jadwal tolak urang kudu naon? Tolak deui. Leres. Dan nutu-nutu kariung wae naonana? Wae tungtungna. Aya zaman nyebutkeun kuring ge bakal ka masjid teh. Kuring ge bakal tolak teh ari geus sase ayeuna mariweuh keneh loba urusan geus sase kuring ge bakal ngaji ari zaman nu sase nu kumaha nu maos zaman nu sase nu kumaha nu teu kudu boga duit teu kudu dahar teu kudu mayar listrik teu kudu ngajajanan budak eta nu naon nu sase tukang tani mani ripuh di sawah diisuk jedur nepi ka sore jeder
poe ayeuna maot isukan kudu ka sawah teu naha tukang dagang kudu ngider ka lembur tatangga maniripu capek poe ayeuna maot isukan kudu dagang teu naha si ece maniriwo di rumah tangga sasapu ngepel nyeseuh nyetrika masak gegero itu ieu urusanana loba pisan poe ayeuna maot si ece isukan kudu gegero teu naha berarti nu maot mah sase teu kudu ka mana-mana teu kudu ka kebon teu kudu ka sawah teu kudu ka dapur ka warung ka pasar ka kantor ka balai desa ka sekolah teu kudu ngajolopong mah di mana di jero kuburna masing-masing sase jalma tadi nyebutkeun kuring ge erek tolak teh engke ari geus sase berarti nungguan naon geus maot kakara rek naon sholat ka madrasah ka majelis taklim berjamaah ka masjid bisa tuh coba lamun ayeuna urang ke jongjon ngaji di dieu karojo nu make boeh ka dieu kuku-kukugan anu ku urang geus tahlilan 40 peuting ayeuna sase tilu naon kolam ngaji rek dititah di mana diukna hah daek teh marene jeung mayit embung pasti ibu jeung bapak bakal bira kalumpatan ku ditinggalkeun sorangan di dieu taroskeun ka Pak Ajengan ku Pak Ustad ngaji ka lembur-lembur sejet pernah teu ngawurukan mayit langsung di madrasah pacan pernah angore ngaji teh jeung saha jeung zaman nu loba kariweuh da keur naon ieu kene ari ibu pangaosan rutinan hadir pedah tamu laku di imah kesel eueuh pagawean kitu teu pan di imah mah pagawean teu aya anggeusna leres teu Bu tong boroning urusan perusahaan gede anu karyawana ribuan ratusan tong boroning peternak sapi anu sapina puluh-puluh ekor tong boroning nu boga perusahaan rental mobilna sabaraha hiji urusan kulawarga urang we di imah sakitu buktina urusan termos urusan naon cenah termos hari di kulawarga boga termos sabaraha hiji anak hiji karena 2 kilo leres teu eta urusan termos teu aya anggeusna leres lamun termos kosong ibu bakal naon bakal naeur cai pinu termos geus pinu ku si bapa dipake dinyuh cikopi ku ibu dipake dinyuh teh manis ku barudak dipake dinyuh sarimi atuh bea naon teh ci termos teh geus beak rek naon deui ieu ning manjang urusan naon teh termos teh eta kakara termos acan nu sejena jadi pasti we jamaah hirup bakal naon riweuh jeung riweuh sakumaha riweuhna urusan kulawarga urusan ekonomi datang waktu sholat urang kudu sholat heula datang waktu tolak urang kudu tolak heula dan sunutut kalieu mah naonana mah tungtungna mulai anggeusna salagi hirup leres teu taroskeun ka sepuh kapungkur keur zaman Belanda riweuh teu riweuh da bohong siun atuh hasil tani di kumaha dirampas ku Belanda kerojo Jepang leuwih naon kan lebih jahat daripada Belanda Jepang mah jalan kareta menang nyieun saha Belanda musim Jepang mah ditakatan naon teh kayak kareta teh dibawa ka leumun manehanna leres leuh ini Jepang mah leuwih naon lebih jahat daripada Belanda. Alhamdulillah bisa merdeka leres hari geus merdeka teh tahun 60-an riweuh deui kahirupan teh zaman PKI jeung gerombolan maningkeun leres
beres urusan PKI jeung gerombolan torojol kesulitan ekonomi taroskeun ka sebuka pungkur tuang naon Pak bah kapungkur tuang naon daplek oyek ongok bulgur tina naon cenah Pak sampe jagong terus loh alhamdulillah bagi kadia bagi modern bagi canggih jama-jama pinter tambah loba ayeuna urang ngalaman hirup mani naon ngareuna serba listrik serba komputer serba mesin leres ke nu pasti ayeuna urang keur sehat keur laluasa waktu manfaatkeun mengpeung keur hirup keneh mengpeung keur sehat jag-jag mengpeung keur aya waktuna sing getol ka mana ka masjid sing getol ka majelis taklim da urang teu bisa ngaprediksi isukan paketo kumaha tanda syukuran ka saha ka Gusti Allah syukuran dibere panjang umur dibere nikmat sehat dibere nikmat rezeki dibere kamerdekaan jeung sajena syukuran Allah maha bageur ka urang Allah maha bageur ka urang pangabutuh hirup jalma hirup pangabutuhna ku Allah dicumponan ku Allah disayogikeun tanpa batas tanpa ukuran terus contoh jalma hirup butuh naon jalma hirup butuh naon butuh renghat napas butuh kana naon udara oksigen ku Allah disayogikeun pek pake ku anjeun ta oksigen apa na udara ti Allah teh teu kudu mayar teu kudu meuli ka Gusti Allah mah leres tapi lamun patali jeung urusan jalma aya jalma gering di opname di rumah sakit sesak napas dibantuan ku naon ku oksigen ari selang jeung tabung menang nyeun saha aya pabrikna ari ngeusian tabung ku oksigen ku saha aya petugasna ari masangkeun selang kana irung yang irung pasien ku saha aya petugasna leres teu kulantaran patali jeung tanaga batur ilmu batur modal batur waktu batur mangka keluarga pasien kudu naon kudu mayar make oksigen teh ari gering can cager ari tabung oksigen bea kumaha tah kumaha isi ulang naon deui mayar deui tapi urang ngagunakeun oksigen ti Gusti Allah mayar teu meuli teu nabi-nabina lamun aya jamaah hirup di dunia bebas menggunakan oksigen ti Allah Allah nita sholat eta jama teu ngabuku tah kitu zaman naon zaman nabi-nabina leres naon deui pangabutuh jamaah hirup salian ti udara naon pangabutuh karesep jamaah hirup naon resep keneh caang daripada naon poe padahal saacan urang ngalaman caang urang teh pernah ngalaman naon poe gercan aya listrik ka lembur urang geuning tiap rek magrib urang nyiapkeun naon damar cempor paling mewah patroma beusian minyak tanana elap naonana semprongna harita urang kukulungu teu kesel teu nah kesel teu kukulungu pan geus biasa unggah rek magrib nyiapkeun naon damar nepi ka iraha diurungkeun damar teh nepi ka iraha nepi ka waktu sare mah damar teh di kumaha di pareuman da sieun naon sieun kahuruan iraha diurungkeun deui subuh engke ari subuh rek kacai leres teu kulantan make penerangan damar jadi bilik jeung langit teh kumaha hideung marengong subuh kacai sebrengkeun liang irung mani naon hideung kaluar
leres. Terus gitu tengah peuting hayang kiih. Udah imah baheula mah teu boga WC di jero nya. Di mana tuh di Pacilingan, di Sibalong, di Luhurun Walungan, Solokan, jadinya. Tengah peuting si Ece hayang kiih ka mana? Ka Pacilingan sieun, ka Balong sieun. Jadi wer di mana? Pipir. Pipir imah Cingogo caana ku bulan hari tanggal 5 remeng-remeng ke Cingogo wer belah itu di juru imah belah itu kan aya kandang domba aya nu musik-musikan di luareun kandang aduh buah-buah domba ngencap buru-buru teak aya suara teh getoha ke Cingogo naon deui pangabutuh jamaah hirup naon deui sok bilu mikir jamaah hirup kudu dahar. Jamaah hirup kudu dahar. Allah maha beungar maha bager. Dahareun keur jelema loba rupana. Beda jeung keur sato. Ari kucing ngahaka naon? Kucing ngahaka naon? Daging jeung lauk. Ari hayam nyatu naon? Nyatu hukum. Beunyeur siki jakong sangu bees. Ai domba nyatu naon? Cukut, daun sampo, daun bui. Leres teu? Dengan saeutik marab naon mah, kesatuan mah. Maraban hayam kuhut. Maraban domba ku cukut. Maraban meri kutu. Maraban ecekukan. Kantong isi duit ece butuh duit terus hakanan kucing daging jeung lauk kanyir hakanan hayam bukut hakanan domba cukut hakanan jelema lain sanggu ngumpul loba lupana ke jelema mah leres teu bebetian ke jelema sampe hui kentang tales ganyong dang-daunan ke jelema pecai kangkung bayam sosin daun tangkil daun naon deui daun sampe genjer leres sisikian ke jelema siki pare siki jabong siki kacang siki gandum jadi naon ditipung tarigu jadi naon jadi mie, jadi bolu, di cakwe, di bala-bala. Terus tuh, kakacangan berjelema, kacang hijau, kacang berem, kacang hidung, kacang panjang, kacang betekok, kacang kodok, kacang bulu, kacang tanah, kacang kotopes, kacang rawai, kacang iris, kacang buncis, kacang kedelai. Terus. Daging ke jelema, daging sapi, daging hayam, daging entok, daging domba, daging lauk. Laukna lauk balong, lauk laut komo leuwih naon, leuwih loba. Leres. Endog ke jelema, endog hayam, endog meri, endog entok, endog soang, endog puyuh, endog sapi entong. Naon deui? Cai susu ke jelema. Cai susu sapi, cai susu onta, cai susu kuda liar, cai susu embe, cai susu emak berjelema. Kirang kumaha bageda Gusti Allah ka urang. Leres teu? Dahareun mah loba rupana berjelema. Tomboreun nu amis, nu haseung ku jelema mah di dahar. Naon? Naon nu haseung? Buah ngora dirujak. Leres nu beuheur ge ku jelema mah dahar naon leunca terong nu pait ge ku jelema mah dahar naon paria nu bau ge ku jelema mah dihakan naon jengkol loba rupana keur jelema mah kirang kumaha bageurna Gusti Allah leres tapi sato mah congkotan di domba cukup bujukut sugan aya Pak Haji ngaleno samara gebruskeun kana katel tuluy make naon
jukut osrek-osrek sosi ini jeung masuk di kumaha kedekan keberuskeun torojo Pak Ibu Haji ka warga dapur bapak ada menaon iya ujang domba ayam cakai jukut gitu henteu pantes domba ku Allah teu dititah salat nah karena nganaon jukut ata tapi jelema mah dahareuna mah loba rupana jadi wayahna Allah dititah salat urang kudu naon ngagugu leres teu ulah ngagu kana hawa nafsu ulah ngagu kana pangajak setan ulah nurutan kabiasaan jalma hati lamun aya pasangan suami istri anu usaha salakina si ece pamajikanna jadi ibu rumah tangga mangka kabutuh kulawarga kabutuh rumah tangga di saha disalakina nu usaha keur meuli beas di salakina keur main listrik disalakina keur jajan barudak disalakina keur meuli wedak disalakina keur meuli kuota disalakina heuk wanita jeung pangajak salakina teu digugu ku si ece bieu teh kalakah ngabuku kana pangajak kahayang lalaki sejen cing bantuan pangjawabkeun awe naon nu kitu ngurus tunjuk teu gablek heuk aya jalma hirup di dunia butuh rezeki ku Allah disayogikeun nu can datang di teang-teang nu can dibikeun di peta-penta ka Gusti Allah sehat di Gusti Allah panon bisa ningali ti Gusti Allah leungeun bisa gawe ti Gusti Allah kabeh kana butuh hirup di saha ti Gusti Allah heuk Allah nitah salat eta jama teu ngabubu kalakah ngabu kana hawa nafsu cing bantuan pangjawabkeun jama naon nu kitu Terus tunjung. zaman lurus tunjung teu gablek wayahna hirup di dunia kudu nurut ka saha ka Gusti Allah tanda syukuran ka Gusti leres teu urusan kaduniaan ku urang kudu urus urusan akhirat ge sami kudu diurus waktuna ka sawah waktuna ka madosa waktuna kasar waktuna sholat waktuna usaha waktuna puasa waktuna kuli waktuna ngaji leres teu sing loba syukuran ka Gusti Allah gunakeun nikmat hirup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat umur, kanggo kana ibadah, tanda syukuran ka Gusti Allah. Da teu lila ibadah teh atuh. Teu lila kewajiban ibadah teh sabot urang na hirup, keuna kewajiban ibadah. Geus maot mah teu aya kewajiban ibadah. Leres. Nepi ka iraha wajib ibadah teh nepi ka maot nepi ka iraha wajib ibadah nepi ka maot nepi ka iraha salat nepi ka iraha salat tah sim kurima di manglayang salatkeun nepi ka assalamualaikum di dieu mah nepi ka maot hebat nepi ka assalamualaikum salat mah assalamualaikum rek wiridan rek salat sunat rek tuluy ka sawah ngarit dan geus naonana salatna nepi ka iraha puasa teh nepi ka magrib tong aja nepi ka maot entong nah pan geus tadi nepi ka maot naon pangan sakali teh bisa 2 kali nepi ka iraha puasa nepi ka magrib datang magrib teh urang teh bisa ngahar minum teh beres teu nepi ka iraha puasa Ramadan bulan Ramadan nepi ka iraha bulan Ramadan nepi ka iraha nepi ka magrib malam takbir
maka malam takbir mah montong taraweh. Nah, ke malam takbir lain Ramadan. Malam takbir mah bulan Syawal. Taraweh mah dina bulan Ramadan. Leres. Nepi kairaha ngaji model kieu. Nepi kairaha ngaji model kieu. Nepi ka dianggeuskeun ku mubalik. Geuning aya urang sok ngaji ceuk mubalik teh kumaha cenah? Ibu, bapak, mudah-mudahan janten ilmu manfaat. Lamun ajengan geus ngomong mudah-mudahan, tah urang sing gede hate ngaji teh tereh naon? Tereh anggeus. Terus tuh. Tereh anggeus ngaji teh. Kartos. Kartos. Tah di mana-mana ge ngaji mah nepi ka hartos. Geus ka hartos ngeujeuna parantos. Atur nuhun dapekeun kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.